What? Aman? Aman teh? Anjing lumayan bener dalulur kali itu mah. Aya 18 we nu dia aing. Udah iska pake mah heset duit mah kumaha? Beungeut sia urung kitu kunyuk lah. Aing. Nah, gede teuing. Da mah aing, da tadi mah geus aing. Mereka setting mah enggak ngaruh. Goblok si Suhan mah kemana ieu? Leungit pisan tadi pisan lupatna. Aduh, aing. Aduh, leuseuh. Kepaing-paing wajak aing lah. Mana tuh jangan tanya. Mang, teu mangge Suhan mah tah? Hah? Mangge Suhan mah tah? Suhat mah Aduh, aing pusing tah leungit deui motor aing dia elek wae. kagirang tadi mah jeung awewe da. Itu awewe dia ge diborok. Ih, jeung awewe tadi mah kagirang nu ditiung. Hah, kabedinya jalan eta? Tah ka dia jalan bieu mah tah. Cing, Ka tonggo meureun. Susu we da sakarek bieu da. Suhan mah burung. Heeh. Nah, itu mah kitu nya. Lah ini nah heuh kitu jeung awewe bieu jadi borok ku aing. Hah, ya apes-apes teuing gara-gara nama mah aing meuli motor bedan-bedan teuing. Ah, aing. Boy. Aman? Aman teh? Aman, geus ka ditu. Kerja sama yang bagus, Wan. Geus Aing gampang nuju sih itu dah. kerjanya. Wadoyok nyarekan ke aing. Coba si pen di highway. Mau merik aing. Lagi beri pada nama nih? Ih, motor. Motor. Aing dijual wadoyok. Oh, geus gampang. Coba dicarekan, coba diberi ke aing. Aing naik kulina. Siap-siap nuhun ya. Pokoknya mah eueuh begitu. Siap lah. Siap lah. Kenapa tadi kok Allah kebimbingan? Itu mah aja mata aing asa curiga itu euy. Saya sumpah-sumput kieu. Aing panggihan heula. Manggon ka bener? Oh, aing nanyakeun ka ditu gaya awewe mimin ditu, Suhan meliwat. Nah bener naon ieu teh? Sing bener sok yo. Si Suhan mah kemana nu pokona pan motor aing teh aing leungit bae pusing. Apaan si Suhat mama tadi teh asa ka ditu da. Sing bener mah tong di kilungan, Mang. Eta kalau aing teh dusun mun lain kalau aing mah geus diuncak di kitu aing rompes. Nah dusun Pusing. kurang gitu. Kapan motor aing leungit deui aing kalah pusing. Oh, Ya sing kebenar di mana yo? si Suhat mah Oh, bener sok. ka dieu ti dieu tah. Pantai teh nyumput di dieu tah. Tadi. Pas mang ti dia ke lompatan si eta ka dieu langsung nya ka ditu. Nah, tuh disebutkan mana di kilungan segala, namanya duit gitu ku masih Suhan mana? Pan mere 10 lumayan teh main keur ngopi ngan ieu leuwih badag mah. Tak ka dieu bieu mah sok gampang eta mah. Oges atuh aing borong lah ka ditu bener mah. Bener. Bener sok kadinya lah. Mantap bisnis teh ieu mah. Cing Suhan mah ku aing, ala-ala untuk aing. Ditonjok ka panggil ku aing mah. Anjing lumayan bener dalulur kali itu mah aya 18 we nu kieu aing kaya bener aing tinggal begini we sambil main HP. Si Ajo kayaknya ngalonyeng si kunyuk teh gitu. Tadi ku aing disampeurkeun nyebutkeun engke jig wae cenah balik heula. Ajo, Ari sia kumaha rasaan babalas ya pan cenah nganterkeun motor ka aing sia teh geus aing geus ngadepean 100. Enggak sok ka dieu sia. Sing bener babal ka dieu lah sok aing di dieu ngobrolna. Sia kumaha. Si goblok. Nasi aku mah aja kepikiran. Urang kagak pasiawa, ampura jadi lila, jeung pamajikan. Nasi aku mah ket. Urang itu baju ge disalin, diseblok, ulah dijual sama motor teh. Nah kumaha sia teh pararuguh pisan kan tadi geus minjem duit cek aing bet dape. Heuh, kapan teh pamajikan arek ngijinan, rek mau surat-suratna. Nah sia buluah bleweh pisan babal. Elek ku pamajikan sia mah sugan aing teh geus badami jeung pamajikan sia. Kukupan itu motor teh perhenti dagang bakso wa udui. Jadi pemajikan orang lah mau dijual. Balik cenah kami toha. Aing kumaha atuh Bang? Nah sia kumaha ket. Ka dieu keun duitna atuh DP-na ka aing.
teh awak. Eta naon Bang? Geus kapake. Hari siap kumaha siap. Kumaha tua tempo we atuh eta mah duit mah nya. Nah tempo kumaha aja. Sianya balantik teh kos budak pisan sia teh bal. Ai geus nginjem duit ka aing geus perjanjian nyebut DP kalah ka tempo. Nya kitu Bang euy di luar prediksi urang, suka urang teh moal kieu. Tuh dari geus kapake mah hese tuh duitna kumaha. Beungeut sia hurung kitu kunyuk lah. Aing bisi suhat mah hilieurkeun kusian hilieurkeun deui. Ad Bang. Lu urang rusuh dah Bang nya. Rusuh ka mana? Duit aing heula ya. Engke atuh urang nyangan heula, ke tempo wayan heula wa. Wayahna ulah lihat teh ngajo sia teh. Moal insyaallah. Sia budak-budak kitu ka budak beureum sia mah jual motor kitu depan. Kunyuk jangan teh barang bisa sia bebal. Kunyuk. Dianya ulah. Ngageroan wa. Serang ngageroan lain. Sia cing kalau duit nang ke lamun aya wayahna anter. Heuh. Mereng jeung deui. Antarkan ku saya mah ajo. Heeh. Mereka setting mah enggak ngaruh balik ah. Jalma teh jadi kedua si kunyuk lalieur duit eueuh si kunyuk motor eueuh. Ning rekat cai heula aing ah. Aing nya diberi si Pendi lamun lain mamang aing digeledakeun ku aing coba dicarikan ku Adoyo kan bingung kita aing awewe ngajakan ulin tapi duit ka Adoyo gitu aing nang duit teh nginjem gitu aing mang kewe aing jeung malah ka Adoyo lah Adoyo Pak ya Adoyo ka mana euy aing butuh duit Bang Adoyo oh biar teh ka tukang Kang aing ye coba motor di dieu lamun kayaan aing di dia bari jeung motor di dieu emang aing nyaho nomor aing teh sih jebet mah anjing Iya goblok. Nangin naon ieu motor? Aing nu aing bawa wae nu aing deung di leungit. Nyaho atuh tadi ge motor mah di dieu Lah tadi ka aing di dieu kan eueuh. aing tak pangan naon aing leumpang ka dieu mah Lumpang-lumpang kumaha sirit ieu motor aing di dieu deui tadi ge eueuh aing neneangan ka dieu eueuh. Hehet. heuh sok atuh bawa ulah mah kamu wae alhamdulillah geus kapanggih ge tuh hayu we ngacaprak Alhamdulillah kunyuk itu motor lamun rada endog mah aing. Ka mana ieu? Hah? Nah, deui wa Dipake. Nah, kan dipake ku motor urang. Motor urang kumaha siap bawa suana? Sing bener siap bawa ulang lonyeng ka aing. Geunan, kumaha masalahna ieu aya? Sok kumaha masalahna deui mah motor urang ieu mah asli. Ya, urang teh Mang Pandi kamari teh cek aing teh boga motor guru. Aya. Tah si kae teh mawa ku aing beuli eta si beuli. Masih yang maksudna bae ieu motor aing dijual. Kumaha sok ngomong sok we kuda naon sih ieu? butuh duit aing mah Nah, butuh duit ngejual motor aing. deui jualan Si teh buburu butuh duit mah kehet lain ngejual motor aing. Nah sia kumaha suhan mapan ku aing teh ditanyakeun motor saha cek sia motor siap aing ditonjok sia. mamang lah Yang mogok ka aing. itu lah Walah, warah begitu mah. Aing teh hayangnya oh iya geus dibeli aing motor ieu mah. Aing Cik, heuh, lawat ieu sing bener ieu tah. Zaman tahan bae. teh hayangnya oh aing ieu motor aing. Ih, nu urang mah mana pada dua-dua. Urang kan dibeli ku aing cek aing teh. Nu urang ieu mah. Sia. nah Nah, si aya aing penting mah duit deui sok palingan motor aing leungit wae sih babalah. beung kewa Balik sok. bayar lu duit teh mah Sok ayeuna heula aing tanggung jawab. Sok si mah sok uruskeun sing bener sia teh. eueuh aing mah Heula sok jeung mamang maneh urusanna ieu motor geus ku aing aing mah duit mah. atuh bikin orang mah lah Wah, bener-bener betul aing mah kumaha aing kewe deui Hayangnya oh aing mah. Sok uruskeun pokona mah alo jeung mamang ieu aing mah motor ieu geus dibeli. anjing motor mah baru-baru wae. Cuma motor urang. geus lang kewe Kapan geus dibeli ku aing mah. Urang aya naon wa? Motor urang dijual ya si suat mah. Sama jual wae atuh motor mamang maneh. butuh duit bos Nya butuh duit ulah ngajual barangmu. Amang atuh. eueuh deui pan aing eksion sertifikat tuh ku jamaah ieu Iya, babalah sia teh geus jebrok babalah. Aing teh nanya sia teh bener-bener cek aing teh motor saha cek aing teh teh. bos pak bayar kana bos Pangmayarkeun kumaha jadi katempuan aing kieu. aing ngunjak ka ge bae bos Maksudna? pak bayar kana aja Sok aing mah aya duit kok motor bawa ku aingnya. Oh, iya motor aing ieu mah. Sabaraha gitu sia teh. sebelah tang kasih mah
juta. Nah gede-gede teuing Nya Wak. kumaha aing we da motor ieu mah geus milik aing atuh. Pan 300 urang ngejualan ge. Pan ieu mah geus nu aing coba ku aing lamun duit 300 ku aing pake meuli sampe. Menang 5 kintal barongan 300 tadi separarugus ya teh. Ari wadah daek deui motor kos kieu hayang 1 juta main bayar wae. 300 bos. Anu bener teh sabaraha Wak? 300. Nah sia ke 300 we pan aing geus meuli bensin sakala ngadean bae. Coba aing ka ditu ka dieu sia teh. Atuh lah gede-gede teuing Wak. Sok atuh sabaraha sok. 500 we atuh. Sok, Bos. Aing kalah boga hutang deui gede meureun. Oh siang ke bayar ka dieu. Sia kelek mayarna kumaha ka uing? Atuh aing jalan kayak bae bos. Jauh kai mana? Atuh mana we? Bae naon we bos? Aing sia bohong awas ya. Heeh. Gope we. Aing Ya, babala dengekeun aing. Sia, lamun lain barang sia ulah sok dijujual kehen. Kepepet Yo, pan. kapepet. Sia untung taya dunungan sia. Ulah wani ngajual-jual barang batur babala sia uyuhan lamun ku batur mah geus ngalingkuk sia teh di penjara di kantor polisi penipuan eta teh ka aing. Kepepet mah kapan geus. Oh, kapepet teh naon babala lamun lain barang sia ulah dijualan. Yo, dengekeun sing balik hirup teh, ulah teu geus wae beresan kai aing. Gawe sing balik sia 3 bulanan tah. Kehen teh sia teh tuman geuning mamang sia ieu teh sarua. Sorangan deui atuh pelugak-peluguk katipu ku alo. Dia pan tek mere udut nyebut nama pangulingkeun udut teh. Oh iya atuh pirang motor buruk ngagot. Wah, butut-butut ke ladang endong lah. Gocraknya nyeret balarak sia teh motor ge. Lumayan aing metian 200. Hah, si kunyuk.